biasa ngagelehe dina pangkonan mangga ka dieu urang usapan bagja di hirup ai Da pugu bogoh atuh. ih Jeung ali agrem eta. entong make di eta deui wayah nafsi cepot podarankeun awewena dek dikawinkeun ku Mang Raden Mandrakomara dek dibantun ka astina siap kaulah sabar buru-buru siap Siap. hop tobat ieu teh naon ieu teh ruyuk yo aduh bapak pengen bapak nyareknya tawe bakal jadina cagel Tani Nyai akan yang ngimpi di payahan ku Arjuna gelis Nyai Hulah karena tadi itu jadi wah marukanan kumaha. mani dek ah Oh atuh. Kang Samya Prapta ngaulah hebat pakaian maneh gining gitu anjir Sing reretuhnya. alah heueuy make karem aduh hebat maneh pot ya nggak modal hirup mah hihi nya jelema daek peurih mah paingan hirupna maju tah kitu aswata mah daek peurih teh daya mah kumaha cenah dina bulan puasa oge udah teu kuat sing kuat Cacakan geus jadi pangag. da udur enggak bulan puasa geuring teh sia mah hayang naon ieu budak tatapa ieu paingan kabejakeun eueuh da ieu mah budak teh kitu aya kahayang teh karelas eueuh Padahal kadudukan mah kurang kumaha. kasep Arjuna panengah Pandawa anaking ama tengah haja ka dieu cu sok geurah hudang anu jauh lelemutanana cing junuk anu anggang cing datang asup ngabaju mirag asup deui waras teu mengen jati-jati teu makaning waras waluya cager kasep hudang hei Arjuna hudang lila teuing anjeun leungit ti nagara cenah bejana lilir yang merbangun lilir yang merbangun kayang impen saresa kedapa damel ngahaturkeun semasung ke muka kunyuk panjenengan hang nuhun kasep nuhun wilujeng sumping kakang Aswatama ya nuyi parantos sawara lami duka eta we nepi ka dekok kitu geuning Arjuna kaula nu naon ieu tatapa di dieu kumaha teh maksudna hayang naon deui jabatan geus boga kasaktian geus aya Gaji tos ageng. hah hayang namahan di pamajikan sanes hayang boga padepokan hah ai batur mah ditawaran atuh pangna boga oge sadaya-daya Purwa putra dalam tatapa teh parantos kaicalan sababaraha pusaka kalengitan sababaraha pusaka bah pancaroba leres aya eta nu dipake ieu mah nu Abimanyu nu pun anak Pancaruta Oh, Pancaruta. atuh nu ama we pancakaki bawa ku hidap iya ama mah sabaraha hiji nu leungit teh aya 2 naon deui
Ali-ali ampal Ali leungit Imalan da eta atuh Arjuna mah loba teuing babu teh di imah teh loba teuing pagawe teh meureunan geus mandi sul bunyut we jadi pancarobah keris jeung ali-ali ampal teh leungit leres anu mawi ama dongkap ka dieu oge menang 73 im dina malam Jumaah Kaliwon ama teh menang soratan katinggalan dorna ceuk gaib teh buru-buru panggeuingkeun Arjuna anu keur tatapa anu kiwari aya di alas Wanawasa eta budak teh cenah kalengitan ali-ali ampa jeung pancarobah buru-buru pangbejaankeun ku manehna pangbejaankeun buru-buru ku kituna ama dongkap pada dibarengan ku Aswatama teh ya eta pikeun ngageuikeun hidup kasep ulah neangan jurig nu teu kadeuleu eta ali-ali ampa jeung pancarobah teh sabenerna mah aya nu maling tapi lain kudu liat aya nu maling aya nu maok hebat eta bangsa teh da ujug-ujug teu aya dina iramo kitu atuh lain ge bangsa teh kitu-kitu acan mah oh amat rek ngalamar putih nya jijigan cicing sia tapak nyokel Cicing. bantos teh nyakola sia hirup teh kitu kasep kusaha saur gaib dipaok nate ku si cepot dijual duitna dipake kawin si cepot teh beger ngan beger nate ka jelema beunghar dijual teh ali-ali ampa teh baru kana teh jeung eta keris teh tuh malahan anu katinggal ku amanu mamawa eta pancarobah jeung ali-ali ampa teh wakabul nu jijig ka dinya ari ama heeh ngan eta mah pancarobahna tina kulit gitu ku si cepot teh dijual teh ali-ali ampa teh jeung pancarobah teh Imalan tak kuasa kitu duitna teh dipake kawin tak ku si goblok nu matak ieu bangsa teh dikukut wae atuh nah ieu teh kumaha aduh Peh. Anu leres ama nah iraha hadorna bohong ka Arjuna teh ka anak kitu malahan bilih teu uninga garayu urang apuruk urang teangan si cepot teh mung balik ka lemur mamawa awewe urang jatakeun tapi no damel kaula nun mangga garah ayo kasih urang teangan malas ayo jalan ayo pertama oi barak Kurawa iya ayo karena kasakti nyanak astra jingga dawala nyi kaula nun pek itu cing percaya wa dek ngagiringkeun maung barakasakan jeung sajabana satu gede satu letik anu bakal ngeganggu moal diganggu ku wa diaping cepot lan da geusah ayeuna mah dikawin moal ngintip wa pek warek dikumahakeun oge bahagia euy aduh bagja teuing kahoyong teh ti kapungkur engka
aing jeung ngimpi lain aja gitu. Jalan ke desa enak Gelis nepi ka pagulung-gulung paguyung bulan teh lang layangan peuting cing yakin lajang bintang baranang di luhur ngan itu berang mati katinggal bulan ge peuting tangtos da peuting oge moal katinggal pamisi eueuh hujaneun manuk-manuk paseret-seret itu dina dahan nyaksian ka urang duaan leres ai kulon teh sanes wetan sanes ai kidul sanes kaler lan luhur jeung handap jauh ka hartos ih pejakeun teh ka hartos cenah gede gelis Kang mangga atuh da parantos saha ayeuna mas kaula teh nu salira leresnya itu cinta ka akang nah asa kabina-bina teh capek akang teh tos apruk-aprukan milarian nu tiasa ngagelehe dina pangkonan mangga ka dieu urang usapan bagja di hirup aing da puguh bogoh atuh ih ayu pada surti tina kawit capek astra jingga dugi ka nyegrek kulem dina pangkonan ieu ingkang garwa Dewi Wirginingsih panutan kalbu bebene pamepe sate bebereh anu geus maneh anu geus ngancik dina ati sanubari sanajan rupa-rupa perjalanan anu hese capek susah payah teu burung we geuning ka bale nyungcung Kang impian ayeuna geus jadi kanyataan lain ngimpi deui tapi panutan geus aya di hareupeun kaula ya meureun capek milarian kaula Kang da kaula mah teu bisa sote da puguh awewe pondok lengkah awewe mangka pinasti kersah yang dumampara dina rungkun-rungkun para Kurawa gigi deug boga rasa kaget nah boga pelet naon ieu si cepot dugi ka masket ieu Dewi Wirginingsih putri raja ti nagara giretna itu kaayaanna Kasep Arjuna kaula nuhun katingali bisi pajar ama bohong bisi pajar akon-akon ayeuna mah geus sidik tingali awewe na nepi ka kitu tuh dipelet ku si Semar da itu daek nepi ka montel gitu tuh eta teh perwatek ali ampa teh pasti atuh nepi ka kitu tah peletna ali ampa nu matak Arjuna make ali ampa sok ditutur-tutur awewe teh nya timbal entong baru nu geuleuh goreng patut oge hayang Arjuna mah beda jeung ali agrem eta entong make di eta deui wayahna si cepot podarankeun awewena dek dikawinkeun ku Mangka Raden Mandrakomara dek dibantun ka astina siap kaula sabar buru-buru siap Sobat saha sakedap geulis aya hal-hal nu bari didugikeun aduh
tapi dama. Siapnya. Sok buru-buru bakam. Siap. Hop. Tobat. Dia teh naon? Dia teh Uyuk. Kadieu sia. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Tenyo ieu naon? Alah, Nyai. Wir gini. Nyai. Allah. Montong nyai sia. Aduh. Dupi pun bojok lu itu agan gini teh. Diuk sia. Aduh. Punten teh tiasa ngulem da acan resepsi abdi teh kan. Pangna maneh kawin teh hasil tina pulang paling. Dupi agan di mana? Pancarobah numutkeun gaib anu katarima yen pancarobah jeung ali-ali ampah teh dipaok ku maneh, ladangna dijual, ladangna dipake kawin. Uluh. Saur saha tentang make jeung saur saha. Tegrakeun katigan paeh. Dupi ka kieu ai. Nasib kawin canaon-naon oge geus paeh. Geuning geulis wir geuning sih. Wir kining sih rek dikawinkeun ka putra Raja Astina Mandrakumara. Aduh, Nyai Entong make jeung nyai-nyai tegrakeun kategaan paeh. Teu sangka birahi megatkeun pati teh ieu. Milikan si Akang betul ke ye. Can puguh duriat laksana geus paragat nyawa. Nya ai teh parantos takdirna kedah kieu mamangah hidup abdi kedah ngalalakon. Takdir. Parantos jadi papasten panginten mangga tegang pati ilang dunya sawarga gunawiayu. Papatan pata perlaya jang bulan 14 teu geuneuk sareng timaleuk meureun bakti murid jalan gede sadapuan. Dina salabet jeung abdi ulun kumaha heula. Tangtoh seueur kalepatanana muga agan tiasa ngapunten. Kalayan abdi yakin abdi teh teu kumawan tun aya kedah pulang paling mas. Bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan teu rumaos agan. Montong teu di rumah sakeun sia. Kanyataanana sia bieu di HS dina lahunan awewe. Nuhun pun bojo. Heuh eta hartina sia teh geus kawin. Ladangna atawa waragad kawin teh ladang tina ngajual ali-ali ampah jeung pancarobah. Sanes agan. Nyaan abdi. Yo, Aduh. Bapak pengen bapak nyareknya tawe bakal jadina dawala hampura dawala. Allahu Akbar. kurang ajar sia. Bapak nasi Semar Sidawala Sinala Gareng Sisiti Ragen ku aing dibabad kabeh. Wallah. Dipaehan ku aing. Kaayaan leuweung jadi alem. Rupa-rupa sasatuan ngadak-ngadak ngereunkeun kagiatanana. Komo deui aya cahaya anu gilang gumilang lungsur ti awang-awang. Datan niratang ngademan ewu pakulingan rana. Paingan widadari pating jererit para dewa pating karoceak kawah Chandra di muka ngagolak. Ieu teh geuning gara-gara jalma anu teu tua teu dosa prihatin nepi ka nandangan perlaya. Lares gitu. Deudeuh cepot.
kaula ti alang-alang kumitir Sang Hyang Tunggal aki maneh anu dina danget ayeuna nyaksi kana naon rupaha kajadian anu kaalaman ku maneh deudeuh maneh can waktuna mulang ka sawarga masih keneh panjang lalakon lelemutan anu jauh gerak cunuk nu anggang gerak datang gerak asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna keris manjing warangka ngan ieu tatuna dina tikorona urang cageurkeun heula kulit patepung dijeng kulit daging patepung dijeng daging getih patepung dijeng getih teu sakara-kara hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cager akan yang ngimpi di payahan ku Arjuna gelis Nyai Hulah Nyai pamajikan maneh tepan dibawa kurang astina dek dikawinkeun ka anak Nasuyudana dupi aja saja malaikat teh adon kitu aing jadi di payahan ku Arjuna nya euy itu di akhirat gitu pan tadi teh akang teh ditung sereng beuteung teh alah boa itu ngelikat teh euy moal teu manalika eta mah nya da seueur ngelikat teh ngelikat naon ieu teh cepot lain malaikat tingali saha ieu sabenerna kaula la ilaha illallah Gusti aduh ampun jeung lawas dilawas ka mana wae atuh heuh apa ka kaula nu mawih henteu saha teh atuna ari maneh satadina sugana mere duit aki ewon kalakuan gitu eta aduh kalakuan teh nepi ka kitu da seueur nuruna abdi teh si kewan kitu papangijing urang unggal jelema oge ke anu salarasna teh saha nya abdi teh prihatin kieu hirup cening bojo direbut batur abdi di paehan dina zaman kiwari jelema teh nepi ka geus tega kitu nya diperkosa ongko di paehan ongko parantos teu aya hargaan deui anu mamaehan jelema teh lan bangke jelema teh teu aya laleungitan hati nuranina teh nya nu aya mah hati nur saad we bisi maneh teu apa sumuh ai kaula teh boga anak kagungan putra bener istri pameget anak kaula lalaki di mana sakolana aing ngaranna teh Semar wow kuliah Semar mana sih Semar Samsudin lain atan nepi Semar Sudrajat seueur Semar teh Semar Sutisna neh teh geus kawin aki teh olah-olah ngalayan bari ngintun kado ka abdi iya ngan teu kabawa atuh eta mah lain kado anu alus tapi kadong dora teh mah ieu teh leres aki abdi nya aki geuning kieu di dunya je mun sagala kaalaman romantika teh gi wayahna jang lamun mulus maneh di dunia pasti di akhirat nage bakal bagja wayahna lain oge disebut alam pana alam ruksak da ai dunya mah ku pangeran oge bakal diansurkeun kiamat teh ngan
maneh ulah rek ngaruksak akhlak maneh keun weh diruksak ku batur mah asal maneh tigin yakin hartina istiqomah pribadian cicing dina hiji pamadegan Oh, beres. nuhun lan nanging kumaha we da kewajiban abdi dunya mah kedah melaan pun bojo aturan diruwut batur pek cokot aya pun bojo teh acan dina naon ku batur nah da sanajan dina naon oge nu kitu mah tapakna ieu ari aya Tapakna sing kayo. geuleuh acan karek dibawa ke negara Astina da budakna ge mungeun da inget we ka maneh ke dupi abdi aki nepi ka masket eta istri ka abdi kumaha teh apan maneh mah turunan eyang Aing. eta teh awewe teh panempo batina geus awas maneh teh batok bulu eusi madu make asihan si rencang kunang teh ada teh matak cingkarunang ge sararea oge kitu ulah matak masket oge eta teh boga ajib bagal pirusa atanapi si pentil huni Aya pentil uni. keur pentil loba nu muih geus gede loba nu hayang geus buruk mah ku sia we hakan kenya betul ditulikeun we atuh dah tah kitu pot abdi teh dituding maling itu dipaehan jaki maling naon sieun maling ali-ali ampas sareng pancaroba rumah sak maneh maling mah henteu uhal sakitu dorna Arjuna teh kapangaruhan ku dorna dumeh eta putri teh rek dikawinkeun ka putra Raja Astina geus kapiheulaan ku maneh nya ngasut ka Arjuna kabeneran Arjuna keur kalengitan eta keune engke oge bakal kapanggih sing inget yen silaka jeung salamet najalma teh gumantung kana amal perbuatanana Geuning. Ieu. nuhun kan nyieun eta tatapakan maneh sorangan ayeuna mah nuhun kan jeung Arjuna perlu diwarah ku maneh kawios Yolanda abdi na geto sirup deui teh kedah kitu ieu mah warah lain tina ngewa supaya maneh ngarti ulah kaburu ku nafsu teu payus hiji pamingpin kitu patut teu gining aya di pamingpin teu layak aya di raja teu payus aya di ratu papayung tinakan ka mana karep Beres. deui teh dunungan dewekna asa ku kabina-bina teuing euy Nya kitu teh. cepot amuk-amukan Arjuna di teungeulan Nya muhun atuh. atuh lamun langsung kitu mah nya cilaka ieu mah maneh teh kudu nyumput buni dinu caang negrak bari teu ka tembong carana Carana juga dek disalinan ku aki yuh beres kan. nuhun akinya bapak dewek mah tiba heula can nyalinan ka aing aki aing mah baru kada teh kumaha Hari panggih hari pek mageulikeun. kakarek panggih oge jor nyalinan ka aing tak kitu dekna ulah sarorombong geus teh ka aing da aing boga aki beunghar Wah, ayeuna mah. nya masina cila-cila yang anu disombong teh geuningan bisa membuka aki batre bade disalinan abdi nya sae lah jig maneh mani itu dina cai kalayan mani teh langsung ngejeng bajuna ulah dilaan eta pakaian kabeh lah dititah mani maing duh mahanya rada setengah hate yo nah tiris hayo buru-buru mani Bebersih kayak saya joglan apan maneh teh rek nyokot pamajikan kudu gining kudu bersih, kudu sehat. atuh. kudu sehat ulah kuleuheug gitu sarareuh. tapi da si nyai mah bogoheun nya komo bari jeung sehat kasep bak kalah beuki masket
Kesinyai bakal pohon maka abdi moal sabab pemajikan maneh waspada permana tinggal. Nu matak dewek hayang boga pemajikan kade eta ge kitu. Nu matak dewek teh hayang nyeleweng oge waspada pemajikan aing mah. Oh. Ningkarna teh ditu dieu. Wah, marukanan kumaha. Mandi dek ah. Oh, atuh. Jebrus mah. Astra jingga sareng seneng ngagejebur sareng bajuna karasa tiris hanyat deui nanging salin jinis jadi manusia anu cahayaan gandang tur pertengtang datan niratang ngademam datan niratang ngademam emang pakulingan rana Dendera Kang Samya Prapta Naulah hebat pakaian maneh gining kitu anjir Reretuhnya. alah euy make karem aduh hebat maneh pot ya na modal hirup mah hihi ya udah yang siri Eta kaluhur make mah ket. alus tah kitu mah moal kaciri ngan kacirina kadina sora ulah diangerkeun eta sora dehemkeun naon teh sora ke di mana geus aya robah pasti robah ayeuna nya Alah. Tah. tah leutik teuing atuh Kada bisi. handapkeun deui saeutik Alah, kada bisi jiga ah supir. nah teteh Jiga supir pribadi ngaleutikan. tapi no damel kaula nun tagening Eyang Ah, tong dikitu-kitu atuh tapi lo damel kaula nun ngahaturkeun semasungkem ku heunyuk panjenengan Eyang eyang. tong manja sia Eyang, lain tapi eyang. lo damel kaula nun bade ngabantun pun bojo ka astagfirullah astina tong ka mana karep wae atuh ngomong teh Dewi Wirginingsih kalayan bade malas pati ka Arjuna nya ngan eta ngaran kudu diganti asawios ngaran mah ieu we Raden Putra Bangbang Astrajingga nanging upami bade ditambihan mangga saha Raden Putra Bangbang Astrajingga Mardiano Tuturi Handayani Simalakatur Linur Kasino Kapolata Kali Kasino Kapur Nasapiro kana kato mana kate hato kata kale apa asikan naona dari mana Panjang teuing atuh. Ah. cing sok balikan deui hilap deui ah saha tuh pingaraneun teh yang maka jeung ngaran si Marakato atos atuh tong dia tadi dak ejang mau nyari pingaraneun maneh teh pake we ngaran eyang teh saha ngaran eyang teh Sang Hyang Tunggal ngan make wibawa jadi Sang Hyang Tunggal wibawa kewas Pantes. saya kedah sacinuh metu sakecap nyata Udah masaki jeung masaki jeung pangartina eyang dek marengan maneh mah jadi corong eyang kene eyang nurek nyarita mah ngan di mana aya anu serius ti jero omat ulah dijegal ku ngabodor da kumaha tuh
nya sekali-kali mana yang hoge di jero hayang seuri. Saya yang jadi lah. Ngan ulah jorok wungkul saya cing bisa pindah saya pindah tampian. Oh saya mangga sakitu pek geura pereumkeun eyang dek ngahiji aku ngaran Sang Yang Tunggal Wibawa mangga kan dek ngabantun pun bojo ka negara Astina kan sa Dewi Wirginingsih mangga didoakeun kalayan dek ngawara Arjuna anu aya di Madukara kan sa Allah mang sabab manehna teh geus ngayakeun tinakan ka mana karep oh gitu padahal atuh meureunna sagrupa oge meureun kaula teh kudu ditanya heula ti tek-tek nepi ka bengek numutkeun yuridis kumaha numutkeun eta kumaha nya hartina teh hiji pamimpin teh kudu nete taraje ning sakamelanong tik lari mapai bukti juk curug kalungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta eta ieu kada supaya ka itu teh ulah melengkung bekas nyalahannya kan bekas teman Nyai Wirginingsih ku akang dibantun ka Astina sok kaula gerak kepung wakul buaya mangap hei urang Astina